Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Umi Siti dina pangajaran basa Sunda. Sateuacan diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Siap. Sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pangajaran basa Sunda ayeuna ngeunaan nembangkeun pupuh. Anu judulna beberesih di kelas. Beberesih di kelas. Kawajiban beberesih saban minggu keur sakabeh siswa, awewe rejeung lalaki, di sakola sarerea kagiliran. Beberesih jero kelas enggeus tangtu, nyapukeun runtahna, tong nyesa najan saeutik, bakal betah salila urang diajar. Cing, saha anu terang? Naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta puisi tradisional Jawa jeung Sunda. Tadi Umi parantos nembangkeun eta pupuh ngeunaan beberesih di kelas. Ayeuna pek hidep tembangkeun eta pupuh di payunan Ibu Rama. Lajeng pamitos rengse ku hidep jawab soal-soalna. Soal anu kahiji nyaeta di mana sakabeh siswa beberesih. Soal nomor 2, saha anu beberesih di kelas. Anu katilu, naon anu dipigawe siswa di kelas. Anu kaopat, naon anu disapukeun ku siswa. Anu kalima, naha nyapukeun runtahna tong nyesa najan saeutik. Soal sareng jawaban diserat di buku tulis. Anu rapihnya tulisanna supados kabaca. Saparantos rengse diajar basa Sunda, urang tutup ku doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.